Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana be ayana alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu keundeui. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos Tipalihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Jakarana oge nyimayang anu mana masih keneh ngarobrol di tepas bumina Jayarana anu mana Jayarana teh nyaeta mangna Jakarana. Kumaha tu mitra? Lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Mang, nya dimanapun Bapak teh dimakamkeuna. Langkung ti payun abdi teh hoyong nyekar heula ka anjeunna. Alus jang lamun hidup boga niat kitu mah. Memang geus sakuduna ari kakolot mah kudu diheulakeun. Makam Bapa hidup teh aya di lembur Batu Nunggal, di lembur anu jadi tempat padumukan baheula. Lamun reka ditu hayu urang bareng tapi rekiraha inditna atuh. Nya pamitiasa mah diten enjing we mang. Tasa atosna wangsul ti ditu abdi teh bade teras ngabujeng ka Pasir Nangsi. Margi tos sono ka Abah kalih ka Ambu. Tos lami pisan abdi teh tependak. Ya hayu atuh kitu oge. Tapi emang mah moal bisa terus milu ka Pasir Nangsi lantaran rek terus indit kadayeuh sabab geus boga janji. Tapi lamun urusan geus rengse mah rek nyusul ka ditu. Damang oge hayang tepung jeung Bah Dirga kitu deui jeung Amburasti. Ceuk juragan Jayarana boga niat hayang indit ka Pasir Nangsi. Maksudna tayalian hayang tepung jeung Bah Dirga kitu deui jeung Amburasti. Sareta rek nganuhunkeun kanu geus gede jasana anu geus ngarorok alona ti sagubragna ka alam dunia. Nepi ka ayeuna alona geus dewasa. Sabot keur ngarobrol kitu jol Siduki jeung baturna nyalampeurkeun. Maranehna geus rengse ngajalankeun sagala rupa pagaweana saterusna gokek dariuk. Ret ka Jakarana jeung nyimayang terus manggut. Kumaha pagawean geus rengse Mang Duki? Juragan Jayarana tumanya panonarut ret kanu tiluan. Parantos juragan pada melana abdi sagala rupina tos rengse. Walon Siduki giak ngajawab kana pananya dunungana.
Syukur atuh tapi kumaha hari pagawean maraneh duaan Isro, Oji. Nah geus rengse. Juragan Jayarana ayeuna tumanya ka si Isro jeung si Oji. Meres juragan. Same juragan. Padang melan abdi oge sadayana tos rengse. Jawab si Oji jeung si Isro bari seuri. Nya alus atuh ari kitu mah. Marane sakabeh kudu boga rasa tanggung jawab kana pagawean anu dipercayakeun ku kuring. Ujug sumangga juragan sejadi estokeun. Kumaha agan enjing teh urang janten kadayeuh teh. Nya puguh we atuh apan kuring geus boga janji. Tapi saacana urang nyelang heula ka lembur batu nunggal, saterusna urang langsung init kadayeuh. Tah kitu mata kudu geus siap sagala rupana. Teu kedah salempang agan. Margi tos siap sadayana oge. Kitu ceuk si Duki bari nyerenge seuri hatena ngarasa bunga. Sabab ayeuna mah maranehna tiluan geus ngabogaan pagawean anu matu sarta dipercaya kuno jadi dununganna. Saurang sodagar beunghar anu bageur jeung hadehate. Ade atuh ari kitu mah berarti ngan ukur tinggal indit. Duki Isro Oji. Nah kumaha mimitina maraneh tiluan bisa wau jeung alo kuring. Itu deui jeung Nyimayang. Cing sok atuh caritakeun sabab kuring teh panasaran hayang nyaho. Juragan Jayarana tumanya kanu tiluan. Lantaran hatena panasaran hayang nyaho kana kasang tukangna. Nah beut bisa wauh jeung jakarana kitu deui Nyimayang. Ditanya kitu ku dununganna. Si Duki jeung baturna silih reret da puguh ngarasa era lamun seug kudu nerangkeun anu sajelasna mah. Nah kunaon beut kalah silih reret. Cing pe gancang atuh geura caritakeun. Sareta teu kudu asa-asa. Juragan, ari anu sanjana mah Mang Tiluan teh ngaraos berat lamun sekedah nyaritakeun kana kasang tukang nama. Da bet bisa kitu. Margi Mang Tiluan teh isin juragan. Era. Nah era kunaon Mang Duki? Juragan Jayarana tumanya deui samalah beuki panasaran. Sedengkeun jakarana jeung Nyimayang harita ukur ngabandungan. Sarta hayang nyaksian kana kajujuran si Duki jeung baturna. Nah wani nyaritakeun anu sabenerna atawa henteu. Nu mawi kieu lalakonna teh juragan. Derek-dek si Duki nyaritakeun lalakon kasang tukang maranehna tiluan. Pangna bisa wauh jeung jakarana katut Nyimayang samalah sakabeh kalakuan maranehna dina mangsa anu katukang oge kabeh dicaritakeun taya anu kaliwat. Kaasup basa keur jadi garong anu kumawasa di lembur Cimanuk. Ku harita si Duki bener nyarita jujur taya anu disumput salindungkeun. Ceuk pikirna, jujur leuwih hade daripada kudu ngabohong anu akhirna tangtu bakal kanyahoan. Sok sanajan resikona kudu kaleungitan pagawean, tapi geus teu jadi pasoalan. Tah kitu juragan sanyana mah. Abdi tiluan teh hari kapungkur mah kantos jadi garong. Bung dayeuna mah parantos eureun Mang Tiluan teh. Sarta tos sadar kana sagala rupa kasalahan. Ceuk si Duki sanggeus rengse medarkeun sakabeh lalakonna. Tiluan terus ngareluk tungkul sabab ngarasa era kudununganna kitu deui ku jakarana jeung Nyimayang. Jadi kitu nya lalakon Mang Duki tiluan teh. Sumohon juragan kitu. Apunten we abdi tiluan teh teu wantun sumanggem. Margi saupamina terus terang. Mang teh inggis juragan teu tiasa nampi padamel anu kawas kieu. Anu jelas Mang teh garong anu teu weleh sok nyieun kaonaran di lembur sarta ngarugikeun ka batur.
Mung da eta mah kapungkur kitu sote. Ya insya Allah ayeuna mah mang tiluan teh tos sadar sareta tobat ka pangeran. Ari anu nyadarkeun ka mang tiluan taya sanes Den Jaka. Anu tos haat nulungan dugi ka harita teh mang teu jadi disetorkeun kanu berwajib. Tak kitu agan. Si Duki nyaritakeun kayaan dirina jeung dua baturna si Isro jeung si Oji. Bari jeung Cumalimba cacaritana teh. Da puguh kacidasieun ku dununganna bisi teu bisa narima ka maranehna. Sedengkeun ari dununganna anu keur ngabandungan harita ungut-ungutan saeutik oge teu nyangka lamun pagawena teh ruruntuk garong. Lantaran timimiti si Duki jeung baturna diangkat jadi pagawe, maranehna teh kawilang satia, jujur jeung kacida bela kanu jadi dunungan. Mang Duki Isro kitu deui Oji. Teu kudu sieun jeung teu kudu hariwang. Lantaran kuring mah geus moal ningali deui kana laku lampah maraneh anu katukang. Sabab apan ari jelema mah dibere panon gunana teh keur ningali ka hareup. Suku keur ngalengkah ka hareup. Jadi pikiran oge kudu maju ka hareup. Oh modayeuna mah Mang Duki tiluan geus tobat sarta geus ninggalkeun sagala rupa kalakuan anu goreng. Jadi pikeun kuring mah geus teu jadi pasoalan. Anu penting ulah dipilampah deui. Kitu ceuk Juragan Jayarana. Sok sanajan si Duki jeung baturna urut garong oge teu jadi masalah. Anu penting mah ayeuna ka hareup maranehna jadi jalma anu bener. Ngadenge kitunya puguh atuh si Duki jeung baturna bunga. Aduh hatur nuhun atuh Juragan pamikitu mah. Tisaret ayeuna ka payun mang tiluan janji saja satia satuhu kanggo kumaula ka salira. Naon bae anu diparentahkeun tangtos sagala rupina bade dijalankeun. Hatur nuhun Juragan sakali deui hatur nuhun. Sami abdi oge agan. Insya Allah bade satia salamina. Numohon abdi oge sami kitu Juragan. Si Duki si Isro kitu deui si Oji ampir bareng reang nembalat. Maranehna kacidangan nuhunkeun kana kahadian Juragan Jayarana. Sarta tiluana ngucap janji jeung satia satuhu ulun kumaula pikeun salilana. Nya syukur atuh ari maraneh tiluan baroga niat anu sarupa kitu mah. Geus bae anu katukang-tukang mah teu kudu dicaritakeun deui. Sabab anu pentingna mah tisaret ayeuna ka hareup maraneh tiluan kudu jadi jalma anu bener. Tah kitu we. Kitu ceuk Juragan Jayarana bari seuri. Atena ngarasa bunga. Leres Kang Duki, Kang Isro sareng Kang Oji. Anu katukang mah atos bae teu kedah dipedar deui. Piceun anu awona candak anu saena. Nya kanggo pieunteugeun urang sadaya pikeun kapayuna. Ceuk Jakarana bari mesem. Sedengkeun nyimayang ukur imut. Laras aden kitu. Aeh Mang. Abdi teh bade aya anu ditaroskeun. Nya sok atuh naon anu rek ditanyakeun ku hidep teh. Geuwat caritakeun. Samalah lamun aya anu dipikabutuh teu kudu asa-asa tinggal omongkeun. Tanya Juragan Jayarana bari neuteup ka alona. Nu mawi kieu Mang. Kapungkur basa waktos aya kajantenan tarung sareng komplotan rampok teh. Naha kinten-kinten salira uninga ka maranehna. Nya mangsa teh rampok ti mana? Saha anu janten pamimpina meni aya ku tega ngabinasa kapun bapa dugi ka kulawarga urang ancur samalih pun biang dugi ka perlaya kitu deui sababaraha urang padamelna aya anu janten korban. Saha eta teh Mang? Nya manawi bae Mang emut keneh naha saha atuh maranehna teh. Jakarana tumanya kalayan daria.
lantaran panasaran hayang nyaho ka jalma anu geus tega ngabinasa indung jeung bapana. Ditanya kitu Mang narada ngahuleng, inget-inget deui kajadian baheula. Kieu eta teh Ujang. Ari mimitina mah Mang oge teu apal ka komplotan eta garong teh. Tapi sanggeusna dipaluruh nya Mang jadi nyaho. Anu geus ngabinasa indung jeung papa hidup teh ngaranna si Badrowi. Ta si eta anu jadi ulon-ulon kajahatana teh. Kitu ceuk Juragan Jayarana. Nyaritana tandes pisan. Kajurung kurasa amarah anu ngagolak jero dada. Barang ngadenge ngaran Badrowi disebut. Jelebet kana ceuli Nyimayang jeung Jakarana asa aya gelap anu nyamber di tengah poe ereng-erengan. Duanana ngaranju greuwas komo Nyimayang mah untung teruncat oge. Awakna ngageter beungeutna katarapia sigan eueuh getihan. Sedengkeun Jakarana mending ngagidir nafsu beungeutna beureum lir beusi atah meunang meuleum. Untuk kekerot leungeunna dikepeulkeun ti kakareket. Atena panas asa direrab. Amarah ngagedur ngagolak minuhan jero dadana. Badrowi, tungguan sia. Moalila deui aing rek ngayakeun balitungan jeung sia. Daguan sia Badrowi. Jakarana nyarita ditujukeun ka Ki Badrowi anu jadi musuhna. Ari Nyimayang geus teu bisa cacarita awakna lungse sigan weueuh tanaga. Samalah kesang tiis renung dina tarang. Jajantung naratug hatena tagibur tepuguh rasa da puguh bingung. Nyeri, perih, ambek, sakabeh perasaan ngagulung jadi hiji, campur aduk ngarasa kuciwa kanu jadi bapana. Samalah lamun kongang mah hayang ceurik jejeritan. Jang, aya naon? Cing sok caritakeun hageus apal ka si Badrowi. Juragan Jayarana tumanya bari melong da puguh ngarasa heran. Nu mawi kieu eta teh Mang. Jalma anu ngaran Badrowi teh tayalian musuh bubuyutan abdi. Nya manehna teh pamingpin komplotan garong siluman belang anu ayeuna nuju kumawasa di lembur Sindang Sari. Sakumaha anu tos dipedar ku Nyimayang. Pamicarios anu salengkepna mah kieu eta teh Mang mangga ku abdi sadayana bade dipedar. Barabat Jakarana nyaritakeun sakabeh lalakonna ti barang manehna lunta ti pasir Nangsi nepi ka ngalaman tarung rongkah jeung Ki Badrowi di lembur Batu Nunggal. Sareta ngalaman diapungkeun kabawa ku angin ciciptaan Ki Badrowi anu akhirna ragrag ditutugan Gunung Gede. Sareta ditulungan ku Aki Wirajagat jeung si Imong. Sakabehna harita dicaritakeun di tetek eueuh anu kaliwat. Juragan Jayarana anu keur ngabandungan kana sakabeh lalakon anu dicaritakeun ku alona. Nya puguh bae meuni gogodeg. Kitu deui si Duki jeung baturna samalah Nyimayang oge meuni olohok bengong. Lantaran teu nyangka geuning nepi ka kitu kajadian anu karandapan ku Jakarana teh. Tete laki Badrowi anu jadi bapana, kajahatana geus di luar batas. Uluh geuning nepi ka kitu kajadian anu karandapan ku hidup teh. Tetela si Badrowi memang lain manusia, tapi saurang iblis anu geus ngaraksuk kana raga manusia. Ya lamun kitu mah kudu sagancangna maranehna teh dieureunkeun. Lantaran lamun beuki lila geus pasti bakal beuki loba jalma anu jadi korban katelengesana. Leres pisan Mang, saenggalna abdi kedah tiasa ngeureunkeun kajahatana. Margi tos seueur pisan anu dirugikeun ku maranehna teh. Nya hidup kudu gancang yeun tindakan Jang. Tapi kunaon ari Nyai nah geuning bet kawas anu keur ngalamun? Ceuk Juragan Jayarana ngareret ka Nyimayang. Anu sigana keur rada malaweung pangaruh hatena anu teu tentrem loba kahariwang jeung kamelang. Yai, kunaon hidup teh teu damang? Juragan Jayarana tumanya deui bari neuteup kana beungeutna anu kataram meuni sepa. Kesang tiis ngoprot masuhan sakujur awakna samalah ditanya oge teu waka ngawalon.
Biwir ngageter jajantung teureun ratug deg-degan. Puguh atuh sakur anu araya di dinya rareuwaseun. Nyai, kunaon salira teh? Nah aya anu karaos? Eta geuning pameun teu meuni sepa. Teu damang nyai teh? Tanya Jakarana bari neuteub. Ditanya kitu Nyi Mayang ngarenjag kaget. Teu sawios-wios Kang. Mung abdi teh sakedik puyeng. Oh, nyai teh teu damang. Sok atuh kaditu golerkeun heula di kamar ngarah cenghar. Keun Mang Duki sanadeangan ubar. Juragan Jayarana nitah ka Nyi Mayang sangkan ngagoler heula cenah di kamar. Da puguh hariwang bisi nya manehna keur gering. Teu kedah juragan. Da mung puyeng biasa. Rupina moalila oge damang deui ku nyalira. Walon Nyi Mayang nolak lantaran anu sabenerna manehna teh lain tegenah awak atawa lieur. Tapi ieu mah keur tegenah hate lantaran lieur kumikiran kalakuan bapana anu geus kacida kaliwatan. Anu balukarna Nyi Mayang oge daek teu daek geus pasti bakal milu ngarasakeun akibatna. Nya teu nanaon atuh ari moal digolerkeun mah. Mang Duki, cing mawacai haneut herang. Sakalian jeung ubar lieur keur Nyi Mayang sok keuat kaditu karunya. Juragan Jayarana mere parentah ka si Duki sangkan mawacai herang jeung ubar. Tapi harita Nyi Mayang gancang halangan. Teu kedah juragan. Teu kedah ngarepotkeun. Sawios da abdi mah teu sawios-wios. Samali ayeuna oge tos rada sakinten. Juragan kitu deui ka Akang. Ayeuna keneh abdi teh saja amitnya margi tujuan parantos ka Hontal. Sok sanaos teu tiasa pendak sareng sepuh anu jenengan Wirajagat. Nanging ayeuna mah tos pendak sareng salira Akang anu janten muridna. Samali sagala rupi pasoalan tos kauninga. Tak kumargi kitu ayeuna abdi bade wangsul. Margi seueur urusan anu teu acan rengse. Nyi Mayang akhirna mah terus amitan kana boga imah jeung ka Jakarana. Lantaran hatena geus teu betah lamun sekudu lila aya di dinya. Hor ari nyai. Sanes nuju puyeng nyai teh. Jakarana nanya bari melong ka Nyi Mayang hate teu buru ngarasa heran. Nya nyai apan cenah keur lieur tegarena. Tapi naha kalah amitan. Da ayeuna mah tos sakinten juragan. Teu sawios-wios. Jawab Nyi Mayang menikeu kehamitan kawan tugeus hayang buru-buru indit. Ya atuh ari keukeuh kitu kahayang nyai, pek wae teu nanaon. Tangtu bapa teu bisa ngalarang. Tapi kade hidup kudu cing hati-hati di jalan. Sabab bapa teh ngarasa hariwang bisi nyai kumaha onam. Tos bae teu kedah hariwang juragan. Margi abdi mah tos biasa. Mangga atuh kasadayana di kantun linggih. Song Nyi Mayang ngajak sasalaman ka sakabeh anu araya. Saretagap di tampanan satuluyna ngaleos ngagedig indit, ninggalkeun imah Juragan Jayarana. Samalah katempo bangun anu rusuh. Nyaksian kajadian kitu sakabeh anu araya di dinya jadi ngarasa heran sarta nimbulkeun tanda tanya. Nyanaha kunaon Nyi Mayang make ngadadak buru-buru indit siga anu teu betah aya di dinya. Tapi sanajan heran teu pati dipikiran antukna mah pru ngarobrol deui ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Mitra kaum dangu. Urang kocapkeun Nyi Mayang anu geus indit ninggalkeun Jakarana bari mawa hate anu tagiwur teu puguh rasa. Nyi Mayang harita terus leumpang bari ngeluk tungkul nuturkeun indung sukuna anu hideng ngalengkah tapi teuing rek mana. Lantaran asal ngalengkah kawas anu teu boga tujuan. Samalah beut siga anu teu pati malire kana kayaan kamana bae nepina. Ku harita metra. Nyi Mayang teu beda jeung jalma anu linglung. Pikirana baluweng, hatena ngarasa tetentrem, sedih jeung nalangsa.
Ras inget kana nasibna anu beda pisan jeung batur. Kaayaan alam beuki beurang panon poe geus luhur. Sora manuk piit ricit di sarada pating kaleper jeung baturna. Dina kaayaan kitu, Nyi Mayang anjog ka jalan satapak anu nanjak jeung netek sarta baralaku kakayon mata kese milihan tingcakeun. Tapi sok sanajan kitu Nyi Mayang tuluy leumpang. Samalah geus jauh ti pilemburan. Beungeutna purahay beureum kesa ngagarajag juuh maseuhan baju. Sanggeus sawatara waktu lumampah, antukna srog ka mumunggang pasir anu luhur. Reg Nyi Mayang eureun bari nyawang kalandeuh ngawaskeun jalan anu tadi geus kaliwatan. Koloyong kana handapeun tangkal anu iuh da puguh kaayaan harita teh panas meuni moreret. Gek diuk nyarande kana tangkal. Tiliwir angin leutik nebak kana awak karasa tiis matak seger. Tapi sanajan kitu, angin teu mampu niiskeun hatena. Geus nepi ka mana aing teh? Sigana mah geus jauh ninggalkeun lembur Juragan Jayarana. Tapi ayeuna aya di mana? Nyi Mayang ngagereneng ngomong sorangan bari nitenan kaayaan eta tempat. Ras inget kajakarana saurang jajaka anu jadi buah hatena. Ya Allah Gusti anu Maha Agung. Nah beut jadi kieu. Nah boga nasib teh beut goreng-goreng teuing. Abah. Nah abah teh beut boga kalakuan anu jahat siga kitu. Sarta akibatna karasa ku anak abah sorangan. Sok padahal abdi mah teu pipilueun kana urusan abah. Tapi ayeuna abdi teh jadi kudu milu nanggung kana akibatna. Kitu cenah ceuk Nyi Mayang ngomong sorangan. Ate nyeri jeung peurih akibat kalakuan anu jadi bapana. Sareta ayeuna daek teu daek Nyi Mayang kudu milu ngarasakeun kana sagala akibat anu ditimbulkeun tina kajahatana. Beu lamun kieu carana masih gana geus moal aya harepan pikeun aing nembrakeun rasa kacinta ka Kang Jaka. Samalah cita-cita aing anu hayang hirup babarengan jeung manehna asa pamohalan bakal laksana. Sabab kitu geuning lalakona. Duh Gusti kudu kumaha ari geus kieu? Ceuk Nyi Mayang galecok sorangan. Sarta teu karasa curucud cimata maseuhan pipi, hate nyeri jeung peurih anu taya hinggana. Dirina kudu ngalaman tunggara kasiksa ku rasa kacinta jeung kasiksa ku akibat kalakuan jahat bapana. Ayeuna aing kudu kumaha? Hirup teh beut asa eueuh gunana. Komo lamun engke Kang Jaka nyahueun lamun aing teh anak di Badrowi anu geus ngabinasa indung bapana. Geus pasti matak wirang samalah manehna kawasna moal hayang ngareret-reret acan. Komo lamun seug kudu ngabales kana kacinta aing mah. Tangtu eta hal anu mustahil. Ceuk Nyi Mayang bari ngusap cimata anu terus ngalembereh mapai kana kadua pipina. Hatena bingung teu manggih tungtung susah anu taya hinggana. Jung Nyi Mayang nangtung tuluy leumpang muru ka sisi gawir anu katempona meuli gurawes. Loba cucuk jeung batu anu sareukeut. Nyi Mayang ngajanteng nangtung di sisi gawir anu lungkawing matak lewang anu ningali. Ieu jurang meuni lungkawing estu ning mata ketir. Tapi lamun aing loncat ti luhur gawirna kira-kirana bakal pae atawa moal. Kitu ceuk Nyi Mayang bari tunga-tengok ka jero jurang. Ku ayeuna dirina ngarasa teu boga harepan lamun seug kudu neruskeun deui kahirupan. Lantaran lalakon hirupna anu kasorang teu oleh nandangan ku ciwa jeung tunggara. Renghap Nyi Mayang narik napas panjang, pikirna geus gilig rek nelasan pati sorangan lantaran hirup oge geus eueuh terus keuneun. Nyi Mayang can obah terus ngajanteng di luhur gawir. Tiliwir angin leutik nebak kana awak. Reup panon peureum tekadna geus buleud rek tuluy luncat ka jero jurang. Tapi barang geus rek ngagajleng. Kolebat beungeut indungna ngaradak tembongan kawas anu ngahalangan. Nyi Mayang ngaranjuk brai beunta. Astagfirullahaladzim, nah naon anu ku aing rek dilakukeun? Ya Allah, hapunten abdi Gusti.
aing make boga pikiran rek nelasan pati. Ceuk Nyi Mayang tuluy istighfar sababaraha kali. Pikirana jejeg deui renghap narik napas miceun bang baluh anu minuhan dadana. Geus kitu geuwat mundur ka tukang ngajauhan bibir jurang anu lungkawing matak lewang. Teu bisa sanajan sakumaha oge beratna kahirupan aing. Tapi ulah nepi katega kana diri sorangan. Lantaran lamun aing ngalakukeun pagawean sarupa kitu geus tangtu dosa gede. Samalah moal meunang pangampura ti Pangeran anu Maha Kawasa. Tah ayeuna mah sagala kajadian anu karandapan ka diri aing. Sakabehna rek ditarima kalayan ikhlas jeung sabar. Tapi ari geus kieu kudu kumaha? Ceuk Nyi Mayang sajongjongan terus ngahuleng mikiran pilampaheun. Teu kudu loba pikiran hadena mah ayeuna keneh aing terus balik. Lantaran geus lila teu panggih jeung si Nini. Tapi sateu acana balik ka Tegal Honje aing rek nyelang heula manggihan bapa aing. Nya bener kitu bae ayeuna mah. Ceuk Nyi Mayang. Saenggeus boga pikiran kitu satuluyna gura-giru indit ninggalkeun eta tempat anu dimaksud rek nepungan anu jadi bapana. Mitra kaum dangu cag urang tunda heula lalampahan Nyi Mayang. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kayaan di imahna Juragan Jayarana. Sabada harita Nyi Mayang indit, Juragan Jayarana jeung Alona neruskeun deui ngobrolna. Kawan tu loba anu perlu dicaritakeun, sedengkeun si Duki jeung dua baturna neruskeun deui hanca pagaweana. Lain kunaon nya ari Nyi Mayang make jeung buru-buru indit. Meuni siga anu teu betah teu kawas samemehna. Ongkoh cenah lieur tapi ari dititah digolerkeun nolak. Nah kunaon manehna teh? Beut asa teu ngarti? Ceuk Juragan Jayarana inget deui ka Nyi Mayang anu geus eueuh ti dinya. Nu mawi abdi oge heran mang. Nah kunaon atuh anjeunna teh? Samalih tina paromana beut sapertos anu reuwas da geuning dugi kasepa. Nya puguh kitu. Jadi panasaran nah manehna teh bener keur lieur atawa manggih kareuwas. Da geuning nepi ka urat perot hayang indit. Wabuh aya pasoalan anu disumputkeun ti urang. Leres mang. Nu mawi kitu emutan abdi oge tapi naon nya? Ceuk Jakarana terus mikiran Nyi Mayang. Samalah hatena jadi curiga buah-buah aya hiji pasoalan anu disumputkeun ku manehna sarta can kanyahoan. Tapi keun wae teu kudu dipikiran. Da jelemana oge geus eueuh. Ceuk Juragan Jayarana gap kana cangkir regot nginum. Mang, upami ieu teh katelahna lembur naon? Nah tebih pami ka lembur Batu Nunggal? Tanya Jakarana bari neuteub ka mangna. Ieu mah lembur Pasir Layung jang. Jauh ti lembur Batu Nunggal mah lamun disorang ku leumpang bakal meakeun waktu sapoe. Oh gitu ka etang tebih atunya. Memang cukup jauh jang. Tapi ari kana kareta kuda mah bisa leuwih gancang. Nya lamun hidup hayang buru-buru mah nyekar ka makam anu jadi kolot. Urang subuh keneh indi ti dieuna. Keun bae da sagala rupana mah geus disayagikeun ku si Duki. Urang mah ngan ukur tinggal indit sigana dina waktu setengah poe oge nepi ka ditu. Leres mang. Saena urang enjing kene supados enggal dugi ka lembur Batu Nunggal. Margi abdi tos teu sabar hoyong enggal terang ka makampun bapa. Sok sanaos ngan saukur jonghok sareng makamna. Nanging ku sakitu oge abdi parantos ngaraos bingah. Ya heug bae teu kudu hariwang. Pasti ku emang dianter. Atur nuhun mang. Nya saenggeus kitu mah babadamian dianggap rengse. Gancang na carita kocapkeun isukna. Kira-kira wanci carang cangtihang. Jakarana jeung pamana geus saragedang dan kitu deui si Duki jeung si Isro katut si Oji sarua maranehna oge geus siap. Pikeun ngajalankeun pagaweanna nyaeta ngawal dunungana kadayeuh. Kareta kuda anu sok biasa digunakeun ku Juragan Jayarana geus ngajugrug. Kitu deui kuda anu sok dipake ku si Oji jeung si Isro harita geus rajeg diburuan.
Sanggeus rupa sagala dianggap tarapti bral arindit. Jakarana jeung emangna naik kareta kuda anu dikusiran ku si Duki. Sedengkeun si Oji jeung si Isro naruturkeun ti tukang narai kuda anu geus biasa sok diparake ku maranehna. Sajajalan anteng bae guntreng ngarobrol sakapeung sok kadenge si Duki jeung baturna hareureuy. Ngobrolna ka mana we nepina malah sok ngadon silih ledekan terus sing barakatak seuri bangunan nu saruka bunga. Nya atuh ari dibawa kitu masanajan jauh oge jadi teu karasa. Kira wanci samemeh asar geus anjog ka lembur Batu Nunggal. Sanggeus aya di sisi lembur Juragan Jayarana mihapekeun heula kudana ka tukang warung. Satuluyna berala lempang rek ngajugjug ka astana anu tempatna aya di kiduleun eta lembur. Nya teu kacatur di jalana urang caritakeun bae geus aranjog kanu dituju. Breh katempo kuburan mending ngajajar, aya nu heubeul aya anu anyar. Reg Juragan Jayarana eureun panon durat reret nitenan kayaan eta tempat anu ayeuna mah geus katempo loba-robahna. Mang, palih mana makampun Bapa teh? Jakarana tumanya bari rurat reret nempuan kayaan didinya. Tuh belah ditu. Cirina tangkal samoja anu panggedena. Jawab Juragan Jayarana bari terus lempang. Dituturkeun ku sararea. Tekung silila geus anjog. Breh didinya aya kuburan ngajajar 5, tutunggulna ku batu sarta katempo aya tulisan jelas keneh tur bisa kabaca. Nya sanajan kasebutna eta kuburan teh geus lila tapi teu barala. Samalah kawilang bararesi sabab aya anu ngurus ku patua kampung urang lembur Batu Nunggal. Jang, tah ieu makam bapa hidup teh anu pangsisina. Ari ieu anu opat eta teh makam pagawena. Anu baheula milu jadi korban katalengesan si Badrowi jeung baturna. Janten ieu makam pun bapa teh Mang? Nya ieu. Samalah tuh apan aya keneh ngaranna sarta jelas bisa dibaca. Lantaran sok sanajan lila Mang tara ka dieu tapi aya anu ngurusna. Jawab Juragan Jayarana tuluy gog cingogo. Si Duki jeung baturna nurutan ari Jakarana brekdeku neuteup kana gundukan taneuh anu di luhurna loba jukut laleutik. Gap kana tutunggul anu katempo aya tulisan ngaran bapana. Keur sakedapan Jakarana ngahuleng melong kana tutunggul awakna rada ngaleper hate karasa peurih. Batin jumerit ka indung bapana anu geus aya di alam kalanggengan. Anu tangtuna pamohalan bakal bisa panggih. Reup Jakarana peureum renghap narik napas nahan sagala rasa anu ngagolak dina jero dada. Ari Juragan Jayarana, si Duki si Oji kitu deui si Isro harita ngajajar caringogo. Ngariung kuburan sararea ngadoakeun ka Juragan Rana Wijaya jeung sakabeh pagawena anu geus aya di alam kubur. Ama, ieu abdi Jakarana putra ama. Ngahaja nepangan ka dieu bade nyanggakeun sembah pangabaktos kanu janten sepuh. Sok sanaos urang ayeuna moal tiasa pendak di alam rame. Nanging abdi moal petot ngadoa mugia ama dipaparin rahmat di alam kubur. Sareng mugia ditampi iman sinareng Islamna. Dihapunten segala dosa sareng kalepatana. Ditebihkeun tina siksa kuburna nya kitu deui sadayana para padamal sing kengeng pangampura ti Allah anu Maha Kawasa. Kitu ceuk gerentos hate Jakarana. Sakabeh pikiranna harita mungseur ngadoakan Maha Kawasa menta pangampura pikeun bapana jeung pagawena anu baheula geus milu bebela ka kulawargana. Kaayaan alam dina sore harita estuning mata kuaas. Soratong ngeret geus reang di sarada. Manuk ricit di sarada bari pating ara celog jeung baturna. Angin leutik ngahiliwir ngendag gendang daunan anu pating arulang pating korosa katebak ku angin sore. Saenggeus aya sawatara waktu. Jakarana jeung anu sejena geus rengse ngadoana. Anu saterusna arindit ninggalkeun astana. Sarta teu kudu dicatur di jalana harita geus aranjog deui ka hareupeun warung. Anu tadi dipihapean kuda tea.
Sup ka jero warung tuluy gek dariuk dina bangku ngadon ngareureuhkeun heula ka cape. Bari jarajan da puguh geus karasa lapar. Jang, kumaha tujuan hidup ayeuna teh? Nah bener rek terus ngajugjug ka Pasir Nangsi atawa rek milu ka dayeu? Sarta urang sakalian ulin ngarah apalnya itung-itung piknik? Mang, sapertos anu tos didugikeun ka salira ayeuna keneh abdi bade teras ngabujeng ka Pasir Nangsi, margi tos sono pisan ka ambu sareng ka Abah. Pami kanggo amengan ka kota mah engke deui we sanes waktos pami tugas abdi parantos rengse. Oh, nya teu nadaon ari keukeuh kitu mah. Tapi apan ka Pasir Nangsi teh jauh lamun teh dieu mah. Geus pasti bakal leuwih ti saminggu ari kuleumpang mah. Tah kulantaran kitu sok bawa we atuh kuda hiji ngarah gancang di jalana. Kabeneran kudana oge aralus da geus biasa sok dipake indit-inditan kanu jauh. Jadi moal gampang capeun. Juragan Jayarana nawarkeun kuda ka alona. Da puguh perjalanan ka Pasir Nangsi teh jauh pisan. Jadi maksudna ngarah tereh nepi kanu dituju. Teu kedah mang. Sawios abdi mah da tos biasa lumampah badarat. Margi jalan anu bade di langkungan ku abdi teh sanes jalan pilemburan. Janten rada sesah pami ngabantun kuda mah. Ya teu nadaon atuh ari kitu mah. Mang kumargi urusan abdi tos rengse di dieu mah. Ayeuna keneh abdi saja permios mundut pedoana bae ti salira mugia dipaparin kasalametan. Sareng dilancarkeun dina ngajalankeun sagala pamaksadan anu janten tujuan abdi. Tah kitu mang, ceuk jakarana. Harita amitan kanu jadi emangna. Nyatang tuku emang pasti hidup didoakeun bral rek miang mah. Mugia lancar sagala rupa anu diseja. Ngan kade dina ngajalankeun tugas hidup ulah salah niat. Kade ulah boga niat hayang males pati kasih Badrowi sok sanajan nya manehna teh jahat. Tapi ulah hayang ngabinasa. Keun bae sagala rupa kajahatan anu geus dilakukeun ka kulawarga urang. Da geus tangtu sakabehna aya balitungana ti Pangeran anu Maha Kawasa. Ceuk Juragan Jayarana. Mere pepeling kanu jadi alona sangkan dina ngajalankeun tugasna ulah didadasaran ku niat hayang males pati kanu jadi musuhna. Unjuk sumangga mang. Naon rupi piwejang ti salira insyaallah ku abdi bade diestokeun. Mangga atuh mang ku abdi dikantun heula. Mugi urang saenggalna tiasa dipendakeun deui. Solongkrong jakarana munjungan ka mangna. Gap ditampanan samalah Juragan Jayarana mekelan duit sarajut menipinuh keur bekal di jalan cenah. Nya satadina mah jakarana embung narima. Tapi keukeuh dipaksa lantaran eta duit geus jadi hakna. Nya antukna ditarima da memang butuh hari ku duit mah keur indung jeung bapana. Samalah butuh keur bekal salila di perjalanan. Sanggeus kitu ret kasih Duki jeung si Oji jeung kasih Isro. Maranehna oge sarua pating solongkrong ngajak sasalaman. Kang Duki, Kang Isro, sareng Kang Oji, wilujeng kantunnya, mugia kapayun urang tiasa pendak deui. Ceuk jakarana amitan kanu tiluan. Mangga aden wilujeng angkat mugia sing atos-atos di perjalanan. Nya Den, mugi salamet ni perjalanan ulah aya halungan jeung harungan. Wilujeng Den mugia lancar. Kitu ceuk anu tiluan ampir bareng narembalan. Nya sanggeus kitu mah bral jakarana miang ninggalkeun eta tempat. Dijajabkeun ku paneuteup mangna jeung si Duki kitu deui baturna anu pating polohok ngawaskeun nepi kang yelesna. Tekung silila Juragan Jayarana terus nangtung cereng mayar urut jajan ka tukang warung. Geus kitu naek kana kareta kuda kitu deui pangawalna. Ari maksudna rek neruskeun deui lalampahana nyaeta rek ngajugjug ka dayeuh tea. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.